Cunduk waktu Rahayu dengan bangsa besampurna nitih lancik mengustari isuk-isuk rumun-rumun halimun pasusun-susun menikut alam laut lir baki ketutupan pulauan bodas pada bayi nanti belah wetan sang seruyang bari sepedanya angan masa alam mandar ganti poe datang minggu ganti minggu datang bulan ganti bulan datang tahun kalayan kiwari budi anti-anti para dusuduki kawaktosna tepung tahun warga masyarakat desa Geredok melestarikan budaya-budaya bangsa warisan para karuhun urang kalayan yuk urang papang pagarsa pupucuk lembur kersana ais pangampih papayu panggul desa kalayan digelar ke upacara adat Sunda Bika Huta Ambit ampunnya paralun bilih manawa manawi Ambit ampunnya paralun bilih manawa manawi Manawa kutu sugama manawi kutu tetapi gerapan sejak hari dan pilih kasebat kasebut kasabiat kasabit sabit pilih kasebat kasebut kasebat kasabit sabit satu kocoran bubuhan tibit saiji satu kocoran pambegian ulang Gusti
rumah cukup lembur ais bakapi apa yang kamu biasa. Ada ampun aing sekolot teh bisa loba pisan nu karasa caheunya kitu tianya catri ngaran-ngaran nu sekolot mah sok loba nu karasa tetep kitu teh ngaran-ngaran ke sekolah teh loba penyakit beser boson belikan nya kitu teh ulu tingali tika tembihan dengan cuti selain gelis para pamayang cuti tingali di belah kidul kata wis ngaret keingapanalit tempat-tempatnya tang pinang nu para raju hidung dengan area sarua jeung uang tireng-rengan kemangga elade alhamdulillah kalian wargi-wargi gitu tiga tembihan sabirawu ulun-ulun urang selalu urut di mana sejak mang bagyakeun dina acara syukuran lembur desa urang haturan pangarsa pupucuk lembur utami pisan bakuwu ais pangapi papayaung pangagung desa wirehing uwa leleda dina danget ieu maklum uwa teh da keuseuh pisan padamelan di antarana nya ka sawah teh rengse panen uwa teh nawikeun sujud syukur ka Allah mudah-mudahan warga masyarakat urang sadayana sarengsina ieu syukuran teh sing badatun thayyibatun warabun gopurnya cu amin kebiasaan uat jeung si Amu mung garasa pisan si Amu teh nyelap di tati di ditu keur nyeblok di got teu ka bawah ku teh aduh kela ke ayo tapi gitu-gitu tengaran-ngaran uangnya teh kitu teh ya aduh hoyong nepangan heula kabali ditu tuh ka pucuk lembut cing urang kenangan saeutik koprak-koprak kitu kumabarane we aturan pangersa hapunten uak rumawas leleda maklum ngaran-ngaran uak nyiapkeun kanggo barudak sejak mapak pangersa pupujuk lembur segala waragan hayang salam tempel heula engko hayang salam tempel jeung pupujuk lembur kali ibuna belum geningan negara rilis gitu asli haski Sunda alhamdulillah lumayan pengasa perak-perakan kerbeli uduk sebahu sini nih nyakitu teh ya da sini nih tekan dia ayeuna
rekang tukang saeutik cik atuh alar ka tukang geula saeutik ke geula sakit ke atuh segala pengerjaan asueun ningali tukang teh wargi teh ke atuh segala udah ngarapok gakur meuli supaya di sini nih teh jeung lu asin teh berkumpul jeung ke kusum macul deui pan ieu teh alah geus ampun garang-garang geus kolot teh atuh kampung kakek ka itu ka dieu jauh capek teh ada yang belah mana di itu ketinggali lagi sore gelo teh ada hatur punten we pangarsa mangga atur nuhun hatur punten utabina pisan uak sareng ngeringan leda ca geulis para pamayang cu papang ge pangarsa rek kaul sok bingung jadi eueuh sia mah sok kaul we boleh geser kaul boleh geser kimi urang pangbagiakeun
jeung supir sadayana bagian aturan karo pangarsa pucuk lembur salik kue di payung sebut nabis terus di porsi apa ini cari kan cari cari kue